sampai bleg-blegan uangnya borak beli perhitungan lupai sewakan banding seempang silaturahmi kabar udah hari kasih imas. Halo, halo Imas, hak pribadi home. Halo Imas, hak pribadi home. Arsya saha ha. Arsya saha. Manya sia terkenal ka aing. Aing baturan sia leutik oge. Hayu ka dia diukeula. Ya anjing da aing nu boga imas anu ieu. Arsya saha. Maknya sia terkenal ka aing. Nah, emang aing teu nyaho sasaha. Jujur datang ka dieu kok. Pira aku atuh terkenal maka aing. Boga teu nyaho. Uing Prilly, maknya sia terkenal ka aing. Prilly ti mana? Sabemungutan si eta oge, si Casingkem. Gandeng, aran urang seganti Prilly. Aisyah enak jadi gelis, kebaheula mah budug, hidung, buricak. Hanya emang perawatan Unipedi dan juga sia. Sombong amat, sombong amat. Saro ka heula gerak, ka imah aing heula. Ieu aya bule nyasar. Heeh, nyanggeus, ka aing ka dinya. Mainnya aya bule nyasar, lamun bener arek foto bareng Saha eta mas? Tadi ada cek aing bule teh. Tapi banget mah juga si Casingkem. Gue cek aing Casingkem, tapi ngaku Prilly. Prilly ti mana? Heeh, aing Casingkem baik di Jepang, tuh tempat mobil aing ngajagrag di jalan. Bohong meren. Bener, aran orang Casingkem, aran gaul Prilly. Ayo ayo nama orang ulin weh, tunggu reunian. Kayak orang nelpon si Nonoy heula. Halo, Noy, mana di mana? Ayo orang ulin di tempat biasa, keur leutik urang ulin. Iya ya si Casingkem balik. Casingkem pugo aing Prilly. Omong-omong geus beunghar, geus bagja, mani prala Prilly. Casingkem oge. Geus hayu urang Mariang. Ayolah. Singkem. Uy, ya Allah si Nunuy. Ya Allah. Kumaha Nuy, kabarna cager? Alhamdulillah, emang iya benar Casingkem. Imarana lain Casingkem, Prilly, ganti. Ayo, orang ulin jeung barudak gitu. Ayo. Iya. Barudak, kumaha kabar Damang? Damang. Dak, saya inget sih keur laleutik nyokotan dog bebek na kisani di sawah. Oh, ingat. Aing sampai hulu jero leutak. Jadi Dikejar-kejar. Heeh, boga aing kejar-kejar nih ieu. Rame ieu ngalah jambu, lincak pitik teh langsung modar. Bener. Heeh. Kita newak ieu nanti Ayam cekek ieu nanya. Nyawa modal. Nih sia kalau nggak bantuan aing keur baheula mah. Si teh Nyopet nyambuna maoka. Gandeng kanyahoan. Yang semua geus lila ieu. Ieu nya keleutik mah kenangan teh meni loba pisan. Oh, geus gede mah jarang ayeuna geus karek kumpulnya. Nya heueuh atuh Bisa gini beda.
Ya beda, Inggris baik di Jepang ah. Barudak, orang ke laut yuk. Ayo. Udah bener ya. Dihai bener itu mumpung mobil aing ngajagrak di jalan. Nangis ayo, gas koy. Ayo, skoy. Tewe. Aduh. A few moments later. Buset, di laut mana gede-gede pisan, mana sahektar leuwih. Samun balong abah aing mah sabraha balongan. Heeh. Kuat lieur nempon age. Boga babaturan mereka latro teuing sih, udah di kebun wae sih. Sok saha nu hari ngarebak mumpung keur di laut. Bunga sieun besi dicaplok hiu. Ieu na ge moal daekeun ka jelema nu hidung ka sia mah. Anjir, ngunta pisan. Aing kieu ge hidung ge hidung manis. Pret. Kam sia di Jepang digawe naon sampai kabel mobil. Kam prili. Uset, hayangna disebut prili wae, prilitan meureun. Abong-abong di Jepang, peliri-peliri, blekok meureun. Jadi TKW. Hari TKW teh naon? Tenaga kerja wanita. Oh, gitu. Kom, saya teh keur baheula teh bisa nyanyi. Cobain nyanyikeun make arurang-arurang. Ayo geura nyanyi. Ayo. 2, 3. Urip sun lagi ketiban lintang, gumerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib sun lagi kaberan, didemening juragan empang. Rasa senang sun ora kejagan, duwe demenan macem sampean. Uangnya boral beli perhitungan, ngupai sewakeun bandeng seempang. Ngadengkeun sia nyanyi teh beuteung aing jadi mules. Hayu urang balik ah. Ayo balik. Ayo. Ah.